gelar pangbagea mapag murang kalih adu pada miang di sakola di kawitan. Ka Gusti nu Maha Suci ngedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini membahakeun jalan daratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anti padung dengan jeung musik napancikan sapu rasun karumuhun kahyang Prabu Silih anu keprok sing asup ka sawarga nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala gajak deui pokona anu keprok didoakeun ku aki sing asup ka sawar sing didoakeun anu keprok sing loba rezeki didoakeun sing disalametkeun dunya rahu akhirat anu keprok didoakeun sing dibagjakeun dunya rahu akhirat sing dibekalan dunya rahu akhirat anu can keprok sarua ku aki moal dipilih kasihkeun didoakeun kabeh nu teu keprok kelekna sing nekok kabeh aki ngan saukur bisa mere ku doa geun aki teh henteu sorangan ka dieu teh Kamu kemana saja Nini? Aki, eta pun ngadenge lagu eta beli sedih gereja kieu. Ayeuna
wae. Sia mah giliran tukang kenal sia. Heeh. Ari maneh sok ka mana karep sok-sok doakeun heula itu incu urang eta tingali eta dangdanan menirang kedatrang kedut kitu eta dangdan di mana batul mah di salon sania salon di naon kota salon Lepang alus di Sumedang nah di mana eta dariah di salon uci garang kedut Aki tong sok ngahina kikieun oge gagamelan Allah Subhanahu wa taala pan baheula Aki hayangkan ini keur ngorana ini ditajong saeutik ngomong gak apa-apa sayang tidak gor saeutik gak apa-apa sayang nah geus hirup rumah tangga incu 45 siki ditajong gulutuk aing ngadon ngomong kieu da sia mah teu neuleuh Jun, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah geus ciptakeun di antara aranjeun papasangan ieu. Jun, geus ditebarkeun di antara aranjeun bibit kaasih jeung kanyaan. Sangkan aranjeun ngarasakeun kepentingan bisa dikiringan. Satamana dinu kitu teh kakandung ayat-ayat keagungan Allah. Pikeun kaum nu wajib aku ya orang apa panaturan kemana bahala sepajajaran seprabu sebalai gendong-gendong sudah tandang jadi jampangan ngajampang jepringkeun deui no ulari ka badan si ngangi kumalambu badang urang ngarancakeun tancap batan budak lumpat tarik naku mong Jawa bagianana bebeteng martapura kawisi jadi panglipur anaka baru hoyo gandrung kapi ngrung tidak banggai nurung masih sangkanya dengan pikiran yo alam lahir saya akan lahir lahir seluruh sahabat pola dina puri seluruh sahabat pola dina alam hirup puri estu tengah boga estu tengah boga kudu diri jadi hirup dihirupan ku yang widi dan manukar ngalakonan dan manukar kelakuan
anjung aturan jangan sepi awas soal